Rasul pernah ngadauh kana Sayyidina Ali. Ari Sayyidina Ali sifatna ka Rasul nya dulur, nya minantu, nya sahabat Nabi. Lumantar Sayyidina Ali mah ngagaduhan posisi kedudukan anu istimewa di payudhan Rasul. Dina segi keilmuan, ya Sayyidina Ali termasuk di antara jajaran anu elit dina keilmuanana. Nepikeun ka di alam ku Kanjeng Rasul, ana Madinatul Ilmi wa ali babuha. Kaula teh kotana ilmu, mun arek lewat eta kota kudu ngalewatan gerbangna. Tah gerbangna ieu lah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mana bukti kapinteran jeung kacerdasan Sayyidina Ali? Pernah sahabat keur kararumpul. Celetuk aya nu nanya, coba diantara poe naon anu pang alus-alusna poe? Sahabat sadayana ngajawab pang alus-alusna poe adalah poe Jumat. Cek Sayyidina Ali, lain cek kuring mah. Pang alus-alusna poe nyaeta poe anu di mana dina eta poe urang bisa bakti tobat ka Allah. Da percuma aya dina poe Jumat kalau Jumatan teu Jumatan. Kalau kababat areuy. Manggulan hui begitunya. Naon bagusna coba? Bener cek sahabat teh. Ayo aya nu naros deui di antara amal-amal naon anu hade-hadena. Saware sahabat aya anu ngajawab puasa. Saware sahabat aya anu ngajawab tahajud. Saware sahabat aya anu ngajawab maca Quran. Cek Sayyidina Ali mah kabeh ge salah. Pang bagus-bagusna jeung pang hade-hadena amal teh adalah amal anu ditarima ku Allah. Da percuma urang salat tahajud nepikeun ka ribuan rakaat tapi itu ditarima ku Allah. Teman Sayyidina Ali mah cerdas para hadirin sadayana.